Tarbian kawanan ting luyus sabilulungan sahanu reka haragaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan sing hatimu asarangan ketak kudu dadang prangan ulangan pinter nyarita sangkana yang parasana mere mawe kasasama silih asih yang upama jika bobotoh doma gitu dah kumaha kira-kira cenah awewena bakal beunang teh Dewi naon teh nila ningrum acan dalam untuk dibikin mau orang gempur tempatnya jadilah padahal anak kuing oge parawan kuing daek jadi boga mantu karaja ya cuma bapana bolotot gitu mah cantik anak aing mah meles di mana sakolana ayeuna geus maot tawarkeun geus maot kabina-bina teuing sia teh belut sisit sabanara kapirang siang anu jirim naruga supaya nepi ka jaga urang reureuh heula ha reureuh capek euy capek hari mane geus daang geus tadi jeung gorengan jeung lauk urang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leheung nu bada leunghar mah jeung burayak
atuh eta balik saya aya goblok di rumah kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat doma lain babat naon babat tok peda babat tok rebang sakitu oke curi malasaga palintana babalean pangalusna uluh aing teu ngarti ungah ngomong sieu ye ungah heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah sing sok atuh panghartikeun terjemahkeun kudu heug heug uing ditepikeun supaya ngarti ngahaturkeun semah baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun wayahna we ai gaji iraha lain naon atuh anjing teh kumaha urang teh sararea ai balikna iraha lain naon atuh sok cing bente sia teh ai kuki salaras komo panjang teuing anjing atuh kaharti panjang teuing terus ya siap ngomong nge coba mau ngaisin panjang deui sok atuh nyanyi anjing mah tuh disudi teuing aing mah nah cukup belum sia teh gede eta bisa sehat katipu aing puas ya katipu goblok ku aing sana hideung sabaranta temong mewah ngacai anjing aduh ngatur geuning tobat ieu Maha Prabu si goblok make jeung mahkota segala ningangkan ngacai helah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat helah wah cager semua je syukur ya
Aisyah tenggegal teke kerepesan lain ngigel diudang simut aing mah alah oh diudang simut si mah Aing ngigel betul aing simut dikenal. Daramang sadayana moje moje bagja Sadayana warga, bagja Daramang mah sadayana kawan-kawan datang sadaya. kawan-kawan datang sadayana datang bagja Bagja Rarai. Bagja harapan Rama harapan sadayana tuh. maksudna ngalamar parawannya Hayang raja. kahayang raja laksanakan sama saya sadayana Parawan harapan. sabab ganjaran raja akan saya sadayana balad-balad sadayana bagja bakal ngahakan naon hadiah umurnya hadiah ti raja dikendengi ku ini didenge-denge teh ngomong nanti dina awe siapa salah lain salah goblok nanti bisa nyebut kagak dapat saya mah hanya A saja lamun nyebut teh A saja lamun nyebut I A lamun nyebut A lamun nyebut U A jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran bener alah bener euy ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya ya anjing jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat baranghakan nyebut irung alat napas nyebut panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkah teu dipikir heula Spontan gila. bener euy Jika sapoe-poena kitu teh. nyebut cing canggeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan apa-apaan kaya jalma ayan nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan nyebut Haji Apo kakak saya adina itu euy Bisa paman si Apep itu aduh ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing bapana anak nakal gitu. dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga Bener nah hesen pabelit. dia gerak dia apa dia kagak jangan banyak anak-anak kan mah omongkeun belegung kagak jangan atuh sakali mah jangan jangan cek maneh teh naon cek nyebut ulah naon cek situ teh jangan Keke dipaksa. ya anjing kan poho aduh alah nyebut kanyut tatanggana palangkakan anjing ai nyebut bujur pantat alah ai nyebut ngising kababayan alah
alah sia nu hese naon nya ieu sia nyubut bool hese aja ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus sia teh goblok katipu aing goblok teh Tenawa samya merbayaksa samya pada merbayaksa wontening satengah dina waktu ayeuna urang sararea sasat tereh nepi tak kaeta pertapan banyu kanjana teh euy. Ari awewena teh nya anjeun teh gulis. Ada urang oge can heulu. Anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya. Urang mangan ukur pancen. Kumaha cenah? Kumaha ayeuna? Tah Ai raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang. Maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri terheuh reseksi moal mungkin ditarima. Tangtuna oge ku diterima teh bakal maksa mirusa. Tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di tingker. Ngarti? Oh, jadi anu reka itu langsung mah raja jeung Gusti Patih. Raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tageuning eta ngarti siap awas 10 meter hiji duaan ngajaga waspada permana tinggal ya pada